Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatirkatu, maka ari tirkah, tegesna titinggal mayit, kamarhunin, eta tetep sapertikeun barang anu digadekeun, bidzalika, kalawan itu anu dicaritakeun kabeh, bandinganana karokikin, sapertikeun abid, jana anu natuan atawa ngaraheutan, itu abid. Walau bi ahdi danikin, jeung sanajan kalawan nyokot genep dirham, la yasihhu, henteu sah, naon bai'uhu, ngajualna itu abid, hatta yu'adda, sahingga yen dibayar heula, naon ma perkara, birokobatihi, anu tetep itu ma dina tanggunganana, itu abid. Au ya'zana, atawa ngizinan, saha al-ghorimu, anu boga hutang, fi bai'ihi, dina ngajualna itu perkara. Panjang kene salit deui. Wayahrumu, sareng haram, naon ayyuftaro, naon ayyuftiro, yen megatkeun, itu jalma, robbatal mustari, kana resepeunana jalma anu meuli, awil bai'i, atawa jalma anu ngajual, ba'das tikrori, as-samani, dina sabada, narima tumetepna, itu harga barang anu dijualna, libai'in, liyabi'a, karena yen ngajual, itu jalma anu ngajual, alaihi,
ka itu jalma anu meuli au yastaria atawa meuli itu jalma anu meuli hu kana itu barang anu dijualna minhu ti jalma anu ngajualna wa ba'dal aqdi sareng dina sabadana akad jual beli fi muddatil khiyari dina waktu pilih-pilih asyaddu eta leuwih banget tegesna banget haramna A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Khususan ila hadrati Syekh Abdullah bin Husain Ba'alawi wa Sayyidi Syekh Muhammad Nawawi qaddasallahu sirrahum. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli, amin. Hancana kitab Sulamut Taufiq halaman 54. Kantun qauluhu fatirkatu kamarhunin bidzalika. Bismillahirrahmanirrahim. Fatirkatu maka ari tirkah tegesna titinggal mayit kamarhunin eta tetep sapertikeun barang anu digadekeun bidzalika kalawan itu anu dicaritakeun kabeh bandinganana
karokikin sapertikeun abid jana anu natuan atawa ngaraheutan itu abid walau bi ahdi danikin jeung sanajan kalawan nyokot genep dirham la yasihu henteu sah naon bai'uhu ngajualna itu abid hatta yu'adda sahingga yen dibayar heula naon ma perkara birokobatihi anu tetep itu ma dina tanggunganana itu abid au ya'zana atawa ngizinan saha algorimu anu boga hutang fi bai'ihi dina ngajualna itu perkara panjang kene salit deui wayahrumu sareng haram naon ayyuftaro naon ayyuftiro yen megatkeun itu jalma robbatal mustari kana resepeunana jalma anu meuli awil bai'i atawa jalma anu ngajual ba'das tikrori as-samani dina sabada narima tumetepna itu harga barang anu dijualna libaiin liyabi'a karena yen ngajual itu jalma anu ngajual alaihi ka itu jalma anu meuli au yastaria atawa meuli itu jalma anu meuli hu kana itu barang anu dijualna minhu ti jalma anu ngajualna wa ba'dal aqdi sareng dina sabadana akad jual beli fi muddatil khiyari
dina waktu pilih-pilih asyaddu eta leuwih banget tegesna banget haramna wa ayyastasila panjang teh halaman 38 ya. Hiji dua tilu opat lima jajaran kalimat tiluhur halaman 38. Haram nawar tatawaran anu sejen eta. Ya. Haram nawar tatawaran anu sejen muncan pugu bolai nawar anu sejen haram ngawujuk anu kerjual beli malar meli ti manehna nu rek meli atawa ngajual ka manehanana bolai ngajual anu geus pasinina malah mun geus ijab qabul leuwih haram kitu eusi hadis Bukhari jeung Muslim haram mupul melian kana dahareun disimpan ngarah dijual dimahalkeun hingga seep di luar taya dagangan ku kituna harga jadi naik pisan layah takiru illa khoti'u hadisin jalma dosa tukang nimbun barang ledis. Kalau tadi hadis berartinya haram nambahan kawani harga barang malar nipu nu sejen malar malar supaya hayang merenya aya hupaya aya bahasa hupaya teh bisi aya nya bisi aya supaya hayang malar supaya hayang atuh malar nipu nu sejen supaya hayang buledan we malar nu kadua nanya nging dicoret haram misahkeun anakna jeung indungna mun anakna kalantar taya indungna
tembong nu alus nu goreng disumputkeun Rasul ngadawuhkeun dina hadis Muslimna dawuh man ghassana falaisa minna sahajal manunipuna perdagangan ti kaum umat kami dikaluarkeun tosela acan kalogat. Bismillahirrahmanirrahim. Fatir katu kamarhunin bidzalika ieu mah neraskeun anu kamari bahwa ari tirkah teh sapertikeun barang gadean. Maksud barang gadean teh bahwa teu bisa langsung dimiliki kunu ngagadena. Kan ari tirkah teh saur kamari harta atawa banda ditinggal mayit teu sah dibagikeunana lamun hak-hak mayit masih keneh aya keneh. Di antarana naon kamari teh hutang mayit, wasiat mayit, sareng kawajiban haji sareng umroh lamun teamah mampu atawa pernah mampu. Lamun nu tilu eta tos kajumponan nembe harta mayit sah dibagikeun. Eta nu kamari. Salajengna nu ayeuna haram nawar tatawaran anu sejen muncan puguh bolaina. Berarti gambaran kumaha aya dua jalma anu keur rebut tawar dina hiji barang. Da ieu teh jarang terjadinya. Sapertikeun aya nu keur rebut tawar. Gambaran lamun di urang mah nu sok dijual teh kapol we nya nu gampang. Keur dariuk we di hareupeun madrasahnya ngobrolkeun masalah kapol. Ek dibeuli euy kapol urang. Sabaraha kitu cik nu hiji. Duh ayeuna mah keur murah puguh 13.000 contohna teh. Duh ulah sakitu teuing atuh piraku kamari ge 15.000 kumaha we nya caritana mah. Teu kaharti 15 mah geus ayeuna mah 13 we. Can ge beres eta nu duaan teh can dielnya. Datang we jalma hiji geus keur ngungupingkeun. Geus di urang we lah 13.500 contohna teh nya. Nawar ngaleuwihan anu keur nawar supaya ngajualna teh ka saha? Ka manehna. Cik ari nu ngaran-ngaran nu ngajual mah pasti neangan harga anu mana nu leuwih luhur sanajan bedana ngan saukur 500 perak. Nya cenah 500 teh tina sakilo pan urang ngajualna saton cenah. Tah nawar kana barang nu keur ditawar ku batur bari anu ti heula can naon can puguh jadi jeung bedona eta teh hukumna haram. Lamun arek mah tungguan we
nah sing jadi atau sing bedo. Mun jadi meureun urang geus moal bisa meuli, lamun bedo moal ari teh 15 mah nya geus satu ari moal mah jeung we ka batur contona teh tuluy sampeureun ku urang geus ka urang we 13.5 kan ulah rea beja tah sapertikeun kitu nya nyebut ulah rea beja teh ka tiap nu rek jual padahal mah nya tah eta mah meunang nya nu teu meunang mah nawar kana barang nu ku batur keur ditawar bari nawarna teh tangtuna bakal leuwih naon leuwih mahal supaya ngajual teh jadi ka saha jadi ka manehna da ari nawar leuwih murah mah moal ge dijual ka manehna ku batur keur ditawar 13.000 geus we ka urang 12.000 rek dijual moalnya mending ka itu nu geus puguh 13.000 tah haram nawar tatawaran anu sejen muncan puguh jadi jeung bolaina aya bahasa bolai tadi dia bolai teh naon atuh gagalnya naon teu cios lah gitu tah terus haram ngawujuk kanu keur jual beuli malar meuli ti manehna nu rek meuli tah ieu mah mun di pasar mah sering nya ngan ari di urang mah jarang nya seperti kenaonnya anu sok dijual beuli da warung jeung warung teu ngareneng jauhnya jika ngaji naon jika meuli naon duh urang teh keur butuh hayam ieu teh ieu di urang hayam mah tah tadi di hareupan madrasah deui nya sabaraha kitu hayam ayeuna sakilo 12.000 teu 12 nya atuh nu rada logis sabaraha tuh hayam teh 40 nya 40.000 hayam teh ulah mahal-mahal teuing pan urang teh tatangga apal urang ge eta teh di parabanana ku urang sakapeung mah contona ya geus atuh 38.500 we beda sok milu maraban ya. Nah hari keur ngobrol kitu teh datang hiji jalma maneh butuh hayam pugueung jang munggahan sabaraha kilo hiji we nu 1 kilo bae 2 kilo bae yeuh di urang 35.000 nawarkeun barang anu manehna keur nawar ka saha ka batur nya ari tadi mah anu datang teh rek meuli ari nu ayeuna mah datang teh rek ngajual nya supaya kanu itu teu jadi nu dibeuli teh nu saha nu urang gitu geus we ka urang meuli hayam mah murah 35.000 di situ mah 28.500 ya jaba maneh sok maraban beureun piraku teu nyeri hate contohna aku mah we dipapanas supaya meulina teh jadi ka saha jadi ka urang lamun dina tempat anu sarua di dinya keneh nya eta teh hukumna haram kajaba geus pindah tempat atawa geus bolai jeung nu itu mung 38.500 mah arek we 35 mah nya geus satu hari moal mah beres berarti nya hek datang geus we di urang 35 eta mah teu haram nya sababna jeung nu ti heula geus naon geus bolai anu haram mah jeung nu ti heula ge teu sirikna keur ngobrol keneh rebut tawar ujug-ujug datang nawaran harga nu leuwih murah supaya meulina jadi ka manehna tah eta teh hukumna haram sanes dina hayam bungkul dina naon we nya barang nu sok dijual beulikeun teh kenging eta teh muncan puguh bolai nawar anu sejen haram ngawujuk anu keur jual beuli malar meuli ti manehna nu rek meuli atawa ngajual ka manehanana bolai ngajual anu geus pasinina atawa ieu mah jiga gambaran nu tadi ngan geus jadi belilah kapol urang sabaraha 15.000 ulah 15 atuh 13 we ari arek we 13 nya heuh atuh geus dealnya deal sabaraha tah 13.000 nya nah hakeur kitu teh torojol
cenah maneh boga kapol, boga mana ayeuna bieu pisan geus dijual sabaraha 13 mun maka urang sabaraha kitu 14.000 nya atawa 15.000 duh kumaha da geus dijual. Oke ayeuna mah pilih-pilih pikir-pikir mending dijual 13 mending dijual 15 ka urang nya pasti hayang nu sabaraha nu 15 tuluy we ngobrol nu boga kapol teh euy can jadi jual beli teh balikan deui we bit heula nya bit deui teu tulus ngajual teh bogan ngan 13 rek pindah ngajualna ka si ieu tah da kapolna ge can dibawa ieu tah eta oge sami jual beli nu geus pasini teh geus deal meureun nya. Nah untuk pasini teh sok aya bahasa janji pasini nih bahasa Sunda urang teh nya geus paheut nya kari-kari datang jelema ka tilu nawar nu leuwih mahal jadi goyah lumayan 2.000 tina sakilo nya tungtung nama dibedokeun jual beli jeung nu ti heula pindah ka nu 15.000 padahal geus pasini geus paheut geus deal nya jual beli na teh kalah dicabut deui demi uang 2.000 tah eta teh haram. Nu mana nu haramna nu nawaran harga 15.000 haram anu nyabut geus dijual bit deui nya lain bit meureun gagal teu tulus eta oge sami haram ya. Ari masalah jual beuli nama eta mah lain urusan nya ieu mah nyokot anu geus jadi jeung batur pindah ka urang tah eta nu haram nya. Anapun jual beli nama engke kumaha akad jual beli nah eta mah terpisah nya. Lain berarti naon barangna jadi haram mun meuli lauk-laukna jadi haram teh kitu nya halal we laukna mah nya halal we hayamna mah ngan prosesna haram. Pija jauhan nya terjadi sapertikeun kieu meureun eta nu geus meuli ti heula mun banar teh mah mesak bedog mah naon jigana kitu nya mun di urang mah kitu nya geus jadi jeung urang moal jeung urang nyebutna ge mun jeung aing mah nya geus jadi kalah ditawar deui teu ngahargaan pisan kumaha we geuning nya sok panas titik atawa ngajual ka manehanana bolai ngajual anu geus pasinina nembe malah mun geus ijab qabul leuwih haram berarti ieu mah sajaba geus pasini teh geus ijab qabul berarti geus barangna geus dibikeun duitna geus katarima datang ya aduh boga duit bogoh cenah terus naon gitu tah ieu ngajual kapal sabaraha 13.000 maneh mamun ka urang pantesnya sabaraha kitu 15.000 cenah aduh kumaha atuh geus we balikeun deui duitna balikeun deui geus jual ka urang coba deui tah eta leuwih haram nya leuwih doraka kira-kira mun terjadi sapertikeun kitu meureun garelut mah eta nya tapi da eta teh pangna dicaritakeun di dieu ge kitu teh terjadi nya komo di pasar-pasar mah nya di pelelangan mun tos terang kana pelelangan nu nawar teh 100.000 aya gigireunana 200.000 terus beuki mahal eta teh nya teu kenging urang mah barina ge moal nya jeung deui ngajual naon jual beuli ge lamun kira-kira aya batur mah kadang mah tara jadi nya nawar ge tara jadi haram mupul melian dakana dahareun disimpen ngarah dijual dimahalkeun naon kira-kira awetnya di urang contohnya tapi da moal terjadi ieu usum panen kabeh pare dibulian kabehnya nepi kakeun nu boga sawah teh jadi teu boga pare nya tah kunaon dibelian boga tujuan engke lamun geus hese pare bakal meuli ka urang engke hargana rek ditaekeun lamun tujuan kitu hukumna
haram. Kumaha lamun melian tapi teu boga tujuan rek ditimbun engke rek dimahalkeun, ari eta mah teu haram. Jadi ieu mah kumaha naon kumaha tujuan, kumaha hate. Jeung deui da meuli pare di palemuran mah moal naon kecil kemungkinan batur teu barogaeun, anger we bogaeun nya. Kajabaan mah teu nyawah meureun nya. Teu nyawah teu gacong teh mah. Eueuh nya eta mah geus biasa meuli. Tah ari nu nyawah atawa gacong mah pasti stokna teh 4 bulaneun minimal atawa 6 bulaneun mah boga. Jadi ieu mah di tempat anu rawan eueuh pare, rawan eueuh beas. Di urang mah moal terjadi masing aya nu meuliean pare oge dan niatna lain jang ditimbun nya eta mah bisnis we da batur anu dibelianana ge henteu nepikakeun jadi balik deui meuli gitu. Tadina pare dijual beak parena teh tuluy jadi meuli. Tah henteu terjadi dugi ka kitu di urang. Atawa masing salianti pare ge naon we tapi da di urang mah eueuh nya kadaharan anu butuh tuluy hiji waktu urang teh hararese teu aya nya. Aman naon ngan pare unggul eta oge henteu nepi ka eueuh gitu aya gitu. Kapol dan teu butuh gitu. Teu butuh kapolna sugan aduh butuh kapol henteu. Butuh kapol teh anger we jang jualeun. Ieu mah ditambahan tah hingga seep di luar taya dagangan nepikakeun eueuh naneangan meuli ka batur ge da dimanehna kabeh. Sabada kitu ku kituna harga jadi naik pisan. Ngaran-ngaran boga barang sok ari wani we geuning ari barang lamun geus saeutik hargana teh sok jadi naon sok jadi naik. Kapol keur loba mah ngan 10.000, keur saeutik mah nepi 30.000. Cengek keur murah mah keur loba mah murah 5.000 nya sakilo teh. Keur eueuh mah 80.000. Beuki langka beuki mahal. Kadu keur loba mah 5.000-an nya. Keur eueuh mah 100.000 kan eta teh nya. Keur jarang mah daku jarangna barang teh mantak jadi naik karena harga da perhitunganana pasti dibeli ieu da butuheun nya tak kitu perhitunganana. Ta saur dina hadis layah takir illa khoti. Jalma dosa tukang nimbun barang. Nimbun barang teh tapi nimbun barangna anu kira-kira dibatur eueuh engke batur meuli ka urang. Ari nimbun barang urang teh nimbun barang tapi batur ge bogaeun eta mah teh dosa nya. Jiga nimbun naon naon we ranginang diteuneun sugan ku urang teh nya sataun. Ada batur ge teu pati butuheun ranginang mah ari lain rek hajat mah jaba mun hajat ge sok ngadadak naon ngadadak nyieun atawa beulieun ge loba henteu doraka nimbun anu kitu mah. Nu doraka mah nimbun anu barang eta teh dipika butuh ku batur sahingga eueuh beulieun engke meuli ka urang engke ku urang hargana dimahalkeun. Sapertikeun mun di urang mah hiji-hiji anu dipika butuh teh naon? Pare nya beas ngan ari nimbun beas mah koneng nimbun pare nu aman mah kuateun 5 tahun pare. Kumaha lamun nimbun hasil tatanen nimbun peuteuy contona engke rek dijual mahal eta mah mangga-mangga wae nya atawa anu sok awet teh naon rinu, kapol, angkrek nya eta mah mangga da batur henteu butuheun nya. Sugan aduh teu kuat hayang kapol garing jang naon kitu jang tinyuheun unggal isuk henteu tara nya. Eta mah henteu doraka nimbun nu kararitu mah. Nu doraka mah nimbun barang anu batur teh bakal butuheun kana eta barang bari manehna teu bogaeun.
Salajengna haram nambahan kawani. Haram nambahan kawani harga barang malar nipu nu sejen malar supaya hayang. Berarti ieu mah sekongkolnya. Aya dua jalma rek ngajual barang. Kapol nya nu gampang. Cek eta nu dua jalma teh tak engke nya. Lamun ku urang dihargakeun engke kumaneh bantuan. Ini jalma teh euy beli kapol sabaraha 15.000 embung pasaran lagi 13. Nah haker kitu teh datang keuna rawan euy iya ngajual kapol kudu geus sekongkolnya jeung nu rek ngajualna sabaraha kitu hayang mah 15 tapi si ieu nawarna ngan 13 ceuk nu datang teh nah 15 kamari ge urang di ditu 18 wani atuh 15 mah dipapanas supaya nu meuli teh jadi ngarasa untung gede nya dipapanas rek dijual 15 ditawar 13 datang jelma naon 15 kamari ge 18 atuh nu nawar 13 teh nya kitu ah bae 15 we tungtung nama jadi sakahayangna padahal harga asli nama 12 contohna nya mapanas batur atawa naon ngomporannya supaya dibeli nya. Lamun ngajual lamun meuli sarua eta oge meuli beaseun baraha 14.000 embung hayang ge 10.000 contohna teh tuluy dipapanas nah mahal-mahal teh 14 usum panen ayeuna teh kamari ge di ditu 8.000 nya nepikakeun hargana jadi turun tah mapanas ka batur supaya hargana jadi turun lamun joina jeung nu rek meuli atawa hargana jadi naik lamun jeung nu ngajual eta ge sami hukumna teh haram. Kamari ge geuningnya terkadang mausok kitu di urang oge piraku di situ ge sakitu nya kan eta teh sok naik sakapung kariji atuh ka situ nya sebisa mungkin mah lamun keur jual beuli teh ieu mah lamun duaan nya da bieu mah gambaranna tiluan nu doraka mah ari nu duaan mah teh doraka nya ijik mawa kapol jual kapol lah sabaraha ayeuna 13 piraku 13 kamari ge di situ mah 15 contohna teh nya eta lamun banarna teu sadar mah bakal langsung naik nya karijig bawa ka situ tah tapi keun we eta mah meureun nya heureuy we lah heureuy nya atuh da ayeuna mah keur murah di dituna oge turun peuting turunna oge 13 eta mah teu haram teh doraka nya anu doraka mah lamun dipapanasna ku jalma anu katilu komo eta jalma teh geus joinan supaya hargana jadi naik diobrolan didukung kitu nu rek naon nu rek ngajual teh bener kamari ge di ditu urang tas peuting urang tas di Tasik nya ye hargana ge sakieu padahal mah ngabohong supaya hargana teh jadi mahal pan ari geus teh ye jang meuli uduh contoh sapertikeun kitu teh kenging nya rebut tawar mah rebut tawar we sing leres haram nambahan kawani harga barang malar nipu nu sejen supaya hayang nya nipu teh ngabohong supaya tertarik teh kenging haram misahkeun anakna jeung indungna mun anakna kalantar taya indungna dina sasatoan nya ari misahkeun budak mah piraku urang boga hayam nyileglem nya anakan 10 tuluy pisahkeun ku urang teh anakna wungkulnya atawa dijualan disemprot alus ning harurung anak hayam lamun ku dipisahkeun teh mantak terlantar eta anak hayam teh nya terlantar teh kumaha gering beh dituna pae maka haram misahkeunana kumaha cenah ieu mah da aya trikna inungna jongjon anakna sehat
eta mah mangga teu doraka masing indung jeung anakna dipisahkeun atawa naon nu sok dipisahkeun teh lauk mah lain disileuman naon teh ngaranna teh ya dipijahkeun mijahkeun lauk nya lauk emas ari jayer mah da kusorangeun ge jadi atawa gurame kan eta teh indungna dipisahkeun diliwat berarti nya tinggal anakna lamun ku dipisahkeunana mantap terlantar mantap paeh eta teh haram ngan ari kira-kira biasana ge da lauk mah sok dipisahkeun da lamun dihijikeun mah sok kalah di daharan deui contona teh eta mah henteu haram atawa mun keur budak makan naon teh lah sayang manuk dicokot pas diteang ditaekan kana jeruk anakna keur cumenol cokot we nya diurus ari ngurusna teu bisa nepi ka terlantar paeh haram ya. Kumaha ieu mah bisa ngurusna tadina masalah manuk mah aya ka ikhtilapan engke bahasanana dipayun nya aya nu ngameunangkeun ngan seseueurna mah tetep ngaharamkeun nya eta mah pedah teu galib nya jeung naon makhluk anu lain nu sok dijieun ternak gitu da jarang boga ternak naon ayeuna iya ayeuna teh kana piit jarang nya kana manuk mah paling ge naon hayam entong soang nya sanajan mungkin we aya nya mungkin tapi jarang eta teh jadi anu lamun dipisahkeunana bakal terlantar haram ngan lamun henteu mantak terlantar mah sehat-sehat wae eta mah naon nya halal maksud halal teh menang komo ari misahkeun anak cengek tina indung eta mah alus nya tapi datara disebut anak cengeknya binih cengeknya alus eta mah nya ulah nepi ka ulah dipisahkeun tina deukeut indungna henteu eta mah dipelakna ge langsung sikina haram panipuan dina perdagangan tembong nu alus nu goreng disumputkeun tak ieu sapertikeun mun di perkotaan mah mun bubuahan teh dina naon ngaranna teh kontainer eta teh ngaranna teh di dieu naon namina aya nih jigarigen anu sok diangelengkeng naon kontainer pami di ditu manamina pami di dieu naon kontainer we nya urang mah kan lamun nyebut kontainer teh mobil nya tah kontainer atawa wadah semacam rigen eusina teh lengkeng kan eta teh anu nu laleutikna mah dihanap diteuneun tah di luhur mah nu naon di gigir mah nu baradag nu barencing supaya naon supaya nu meuli teh alus lengkengna atawa manggu nya nu sok make kontainer teh lengkeng manggu tuluy naon deui sabangsaning bubuahan apal matara dina kontainer kitu mah tah lamun tujuanana anu badag diteuneun di luhur teh supaya naon supaya nu leutikna teu kaciri dihandap atawa di jero eta teh hukumna haram ngan lamun kieu mah kurang mah diasupkeun teu niatna naon ngan kabeneran nu baradagna di luhur atawa digigir kaciri tina liang eta mah henteu haram tapi rata-rata eta teh sok ngahaja ieu mah nu super diteunana teh di luhur itu rata-rata teh eta teh teu kengingnya haram penipuan dina perdagangan tembong nu alusna kaciri nu goreng nama disumputkeun teh lamun karung mah diteuneun di tengah nya nu di luhur mah aralus darek diasaan gitu tah atawa lamun tukang buah mah nu dihareup dijajarkeun mah anu super nya anu di tukang mah anu henteu super geus dikeureut nya bisi rek ngasaan mang amis teh buahna kela sok cobian ngeureut urang teh pan amisnya anu eta mah super meser teu sakilo tah ari nu di kilo mah anu mana anu haseum contona lamun niatna nipu eta teh
doraka ngan lamun niatna henteu nipu mah kabeneran we nu diasaan mah amis ngan ari pas nu dibeuli hasil komo ari nang milihan urang mah meuli jeruk teh neangan anu budug bujurna anu ditempoan amis hek teh hasil kalah amis kena nu heran nah eta mah henteu nipu nu nipu mah lamun ngahaja-haja nyumputkeun anu gorengna nembongkeun anu alusna kajaba lamun dibejakeun mang ieu teh sabenerna mah nu barencing nama ieu wungkul nu di luhur di jero nama laleutik kajaba lamun dibejakeun kitu mangan kira-kira arek moal dibejakeun kitu jarangnya aya meureun nu ngabejakeun mangan jarang Rasul ngadawuhkeun dina hadisna dawuh man gossana falaisa minna saur Kangjeng Nabi jalma anu tukang nipu diantarana nipu dina dagangan eta teh teu termasuk umat kami termasuk engke dipayun khianat atawa nipu dina takeran jeung timbangan acan kalogat ieu mah nya cekap heula wallahu a'lam bissawab Rabbin fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bita'allumi tawassalna bitalimi anta ruzuqonal wasi'ah wa anta ruzuqonal amanah abdi tawassul ku pangaosan abdi tawassul ku pamurukan abdi rizkian ku kajembaran abdi rizkian ku kahu